Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa pangdeui sareng abdi Tiara Sareng abdi oge Rivaldi Tia. dina acara Mak News. Sampurasun wargi Sunda. Bandung, ibu kota Jawa Barat, sok jadi palanggan banjir jeung macet. Contohna di daerah Marga Cinta sareng Ciwastra katambi kulobana sampah nu aya di Ciwastra sareng Marga Cinta nyaeta Pasar Ciwastra sareng Pasar Kordon. Di TKP tos aya rerencangan abdi Adam sareng Ilmi nu tos aya di lapangan. Adam janten kumaha kayaan di pasar Kordon nu bisa ku anjeun laporkeun? Ternuhun ka rekan Tiara tos masihan waktesna abdi teh saya di lapangan dia aliran sungai anu mengarah ke arah pasar Kordon. Dia salah sahiji penyebabna nah di lingkungan di pasar Kordon minang waya banjir sabab ayana sampah nu kasumbat menyumbat aliran sungai ngalir ti hulu ka hilir. Ieu salah sahiji aliran sungaina. Biasa ditinggal sampah aya di mana-mana. Ieu nu nyebabkeun lingkungan pasar Kordon sok benang banjir. Kamacetan tu paling dituge disebabkan ku parkiran anu berlapis-lapis. Parkiranna ngahalangan jalan nu dilewatan ku mobil sareng motor. Aliran sungai nu deras katahan ku sampah anu seueur. Janten nyebabkeun banjir anu berkepanjangan sareng ageung. Kamacetan ge disebabkan oleh parkiran sareng banjir nu menggenang. Sakitu wae laporan ti abdi kembali deui ka studio. Hatur nuhun Adam informasi saterasna. Aya Hilmi di Pasar Ciwastra. Hilmi kumaha kayaan lingkungan di Pasar Ciwastra nu bisa ku anjeun laporkeun? Ayeuna abdi geus aya di Pasar Ciwastra Bandung. Ayeuna abdi oge meh lebih jelas geus sareng narasumber ayeuna. Ibu ngaranna saha? Ibu Evania. Ibu Evania geus sabar lila tinggal di Ciwastra. Geus lila geus tiba heula ti leutik keneh. Ai ibu keseharianna sok ka Pasar Ciwastra. Nya tiap hari. Ai di Pasar Ciwastra teh sok banjir tuh, Bu. Oh sok. Ai eta teh kunaon bisa nepi banjir kitu? Kami hujan gede kan sampah di walungan teh loba jadi di walungan teh modal menyebabkan banjir. Oh, ai pemerintah geus aya upaya can yang bereskeun dia banjir. Jika nama teu acan, tapi warga di dieu mah sok kerja bakti. Ai di jalan depan Ciwastra ieu sok macet oge teh, Bu? Nya osok utamina pami jam-jam sibuk jiga jam berangkat sekolah sareng malam minggu oge. Oh nya, paling sakitu wae dari wawancara jeung narasumber. Ibu terima kasih jeung Ibu Evania. Saya Hilmi kembali ke Ripal jeung Tiara. Hatur nuhun Hilmi kanggo laporanna. Sakitu wae warta dinten ieu. Sampurasun wargi Sunda. Salam Mak News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kita putus karena dia jadi kayak ABK. Aku udah cuma. Jangan langsung kamek dong. Cuma ini channel kali ini kita mau Stay review. tune pokoknya. Yes. Kita mau Kita review. bakal unboxing. Kita bakal unboxing. 2 1 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa pangdeui sareng abdi Tiara Sareng abdi oge Rivaldi Tia. dina acara Mak News. Bandung, ibu kota Jawa Barat. Iya, tuh Pak. Kir. 1 2 3 up. Ada menonton kumaha kayaan di pasar Kordon lu bisa. Ada jenis pakai pasar Kordon. Ada janten Ulah, sampai di 2 tilu. Di 2 kilo hop. Ada janten kumaha kayaan di pasar. Ada janten kumaha kayaan di pasar Kordon lu bisa ku anjeun laporkeun. Hatur nuhun ada. Jedah heula tuh.